Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza tasya'ta sareng di mana-mana terab anjeun au atosta atawa bersin anjeun. Paldo mangka kuduneun deun anjeun yadaka kana leungeun anjeun au mangdi laka atawa serbet anjeun ala pamika di luhureun baham anjeun kaila yatana saro supaya henteu nyebar naon roy kuka ciduh anjeun au tu dia atawa milaraan anjeun ahadan kasalah saurang bijusa ika ku terab anjeun wala tarfa sareng ulah narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis ida tajasyaa ahadukum ari lapad ida tajasyaa ahadukum ida tajasyaa di mana-mana terab saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun au atosa atawa bersin itu ahad fala yarfa mangka ulah narikeun itu ahad bihima kana itu tajasya sareng atos asauta kana suara paina syaitana karana sayaktosna setan yuhibbu eta mikaresep itu setan ayurfa'a kana yen ditarikeun bihima ku itu tajasyu sareng atos naon asautu suara wa idza atosta sareng di mana-mana bersin anjeun pahmad mangka kudu muji Allah pahmad mangka kudu muji anjeun Allah ka Gusti Allah wa qad waroda sareng nyata datang naon idza atosa lapad idza atosa di mana-mana bersin saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun falyakul mangka kudu ngucap itu si ahad alhamdulillahi kana lapad alhamdulillah alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah wal yakul sareng kudu ngucap lahu ka itu ahad saha akhuhu dulur lalakina ahad au sahibuhu atawa babaturana ahad yarhamukallah kana lapad yarhamukallah yarhamu muga ngarahmat ka anjeun sa Allahu Gusti Allah wa iza qala sareng di mana-mana ngucap itu si ahad lahu ka akhu yarhamuk wa iza qala sareng di mana-mana ngucap lahu ka ahad wa iza qala sareng di mana-mana ngucap itu si akhu lahu ka ahad yarhamukallah kana lapad yarhamukallah falyakul maka kudu ngucap itu si ahad yahdikumullahu wa yuslih balakum kana lapad yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdi muga mere hidayah kum ka aranjeun insyaallah Gusti Allah wa yuslih sareng luluskeun Allah balakum kana tingkah anjeun wa idza atasa sareng di mana-mana bersin indaka di deukeuteun anjeun saha gulamun budak leutik lam yablug anu can baleg atawa can nepi al huluma kana baleg faqala tuluy ngucap itu si gulam alhamdulillahirabbil alamin kana lapad alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah disadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam fakul maka kudu ngucap itu si ahad barakallahu fika ya gulamu kana lapad barakallahu fika ya gulam baraka muga ngaberkahan sallallahu Gusti Allah fika di anjeun ya gulamu hei budak leutik hakaza nya kitu deui waroda datang ieu da fi ba'dil ahadisi dina sapalih pirang-pirang hadis wallahu a'lamu bissawab.